kedah kasaha mapalerkeun rasa sungkawa diri di ayun-ayun ka nyeri dipependi katugeuna nu kadal ukur cimata mata kedah kedah kamana nepikeun dareudeuk jiwa taya tangan pangawasa boa 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 lalakun bakal lekasan lah tekian nandangan nana mugi pageuhkeun kanyaah mugi paheutkeun ka deudeuh mung ka Gusti abdi sujud ka Allah abdi sumera pasrah